Beberes kamar menyambut kedatangan teteh santri. Tuluy kedatangan penghuni dapur baru. Isu kene karek oge benta ieu teh. Geus disangharepkeun jeung nu kieu ieu. Sabang saning gurang goreng, sabang saning anu garuri, anu kot hese teh we geuningan erek nolak teh besti. Anu ngaranna dieu teh da ukur carita ieu mah. Da dina pada buktina mah anger we ngagayeman nu kieu. Geus urang teundeun heula ieu mah gorenganana. Kulantaran erek dipulas ieu teh. Tah ieu anu ngajareplok dina tembok urang dudutan heula. Da ari mulas nama ku batur ieu teh besti. Keur memperhemat waktu we ieu mah. Marah pas jol anu digawe teh langsung deuk we diwedakan ieu tembok teh. Peda aya cet sesa itu teh besti. Urang mangpaatkeun we bisi kaburu garing. Tah ieu si kasur pangedulanana urang pinahkeun deui. Ngaberesan kamarna geus beres. Lanjut we ieu nama urang ngurus dapur. Ari nyampak teh kota burisat kieu geuningan besti. Dina luhur meja manikot sagala aya. Tiap ka dieu urang mararani. Ret kana meja dapur sapapanjang manikot teu puguh rupa. Pinuh ku wadah nu rarewok ning ieu. Pokona mah di area ieu mah setiap hari teh pasti we reuteum. Arek teu reuteum kumaha atuh besti. Ari unggal poe dipake konser mah. Tah lanjut we urang amanian peranti nga-DJ. Pokona mah unggal poe teh kudu bersih we ulah nyai ku minyak. Keur mah komporna butut ieu teh. Atuh bersih-bersih berseka di manian unggal poe. Bunit. Atuh nya teu bosen cenah eta ku pagawean sapopoe. Hayo we kitu jeung kitu cenah pagawean teh. Heueuh besti da lamun bisa nawar mah hayang digenti pagawean teh bosen. Asa mending jadi pemulung da. Wah piraku teuing sateh Bunit. Heueuh tukang mulungan duit besti. Kan bae da ngaranna ge ngalamun atuh. Tring. Tuh teu karasa bari ngocoblak teh beres we. Tah ieueun anu hararideung ye. Tring. Tuh anger we hideung ieu mah. Lanjut deui urang naheurkeun cai inum besti. Celegurkeun. Cai geus nageun lanjut ayeuna mah urang amanian beas. Gusah gesah geus bersih langsung we 8 bujurna. Tuluy we semplokeun, colokeun, cetrekeun. Bari nungguan sangu asap. Ari pek teh dikersakeun gasna pareum besti. Cing rek kumaha ari geus kitu. Ah teu kumaha urang aja jalan peujit we heula. Pot nepikeun ka popohokeun ieu jajanan karek dihuapkeun. Keheulaan ah pagawean mah. Pan kudu balang siar gas ieu teh. Kudu gede tanaga. Ning tuh kotna releng ari pulang di eusian mah beuteung teh. Balang siarna ku sorangan. Tah geus meunang gasna dipasangkeun deui ku sorangan. Kunaon cenah Bunit make anu melon gas teh. Kuduna teh anu pink cenah. Ah RIBET. Sugan we viral deui atuh ieu video teh. Meledak FYP gara-gara gas melon. Tuh alhamdulillah ngacelegur deui we. Tah ieu mulasna karek 80% besti. Ari pek tejol aya paket datang. Paket naon deui cenah Bunit? Hayo we meuliean paket. Hiap ka dieu besti urang buka babarengan. Cing naon cenah ieu teh kot ngecelepeng hideung. Tah ieu penghuni baru teh besti. Senjata baru buat konser. Ini adalah produk ori dari JIB. Bahannya dari silikon, gagangnya kayu. Yang pastinya ini food grade, tahan panas dengan gagang yang sangat kuat. Nah, ini Bunit beli yang isi 10, tapi ada juga yang isi 12. Tuh tempatna menipas deui. Tuh tempo besti detail bahana. Silikonnya tebal, ukurannya lebih besar dari yang abal-abal. Ada tulisan merek